Punten para rumputang Nyai bade beberes eta cara simpenan digulungkeun dibersihan ku Nyai punten ieu tilas paginten juragan Arya ulah desa margi kabersihan teh sebagian tina Ari geus beberes onaman bisa ngobrol jeung tatangga teh jadi. Alhamdulillah ayeuna mah Nyai teh geus beberes. Geus beberes sih atuh mah. Ai geus beberesih mah moal ditegor heueuh. Kudunungan teh jongjon. Lain eta ningal Raden Gatot Kaca heueuh we kasep. Latukan tenan pangna kasohor oge Nyai. Dadag sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta. Aduh. Awak sembada kumis jamaplang Si bari ngora keneh Nyai lamun boga salaki ka Gatot Kaca naon Nyai? di kamar moal kaluar 3 tahun mah. Keluar mawa orok we. Kahayang sireing mah gitu. Borokan teh paingan kasohor. Gusti Nu Maha Agung. Naon? Alhamdulillah hirup teh ayeuna memoga gawe tukang bebersih. Awak ayeuna malingsik. Awak lintuh perhiasan kabeuli. HP goreng-goreng gawe nemboga. Heeh. Kema gajihan hareup Nyai teh hayang kabeuli HP. Ade hayang bisa naon Nyai? Hayang bisa nga-SMS. Mudah-mudahan Hayang diri bonding we Nyai teh. Heeh. Ayeuna mah nyangsang rezeki teh si eta mah. Teu burung we geuning boga gaji teu boga salaki ge. Ayeuna mah kuku ge mendidik kitek tingali walin. Heeh. Beda jeung baheula ayeuna mah. Baheula atuh da Nyai teh peurih proses hirup Nyai mah aduh. Kumaha? Lamun dituliskeun mah matak wah. Sabukueun kaprihatinan teh mah. Jadi sinetron pasti. Da Nyai teh baheula keur dikandung ku indung 6 bulan tos dikantunkeun maot ku nu jadi bapak. Teu apa bapak Atuh teu nyaho di rupa bapak. Teuing kumaha rupana. Umur 1 tahun indung maot. Dikukut ku uwa ari uwa loba anakna parebut warisan para sea we. Tebetah berarti Aing teu kaurus terus abur-aburan. Ari hayang boga duit ka teu ulin ka kota Cirebon di Parapatan Losari. jadi pengamen. Budak jalanan bener mah. Jadi budak jalanan ngumpulkeun turu blimun di tiiran dikecerek-kecerek dina lagu Bang Toyib. Lagu mobil butut. Mobil butut buatan baheula. Ai jebret dari tampiling ku supir. Heeh, meureun dumeh mobilna butut kasiniran. Asa kasiniran berjanji. Balik deui ka kampung. Balik deui kalau Umur 8 tahun teh aing Gusti Nu Maha Agung. naon atuh Nyai? Ai balik burit Pangi ngaliwat kebon tiwu aya nu newak diperkosa aing. ku tukang ojek depira. Heeh. Umur 8 tahun teh geus diperkosa. Depira dibere duit 800. Umur 15 tahun kulimaan sapeting teh. Si eta mah. Kenangan pahit. Meni goreng dan nasiban teh si eta mah. Goreng-goreng teuing nasib. Beda jeung mulian. Tapi beh dieunakeun mah umur 20 tahun ka dieu aing teh jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak. Da eta katumanan bener teh. Tina tuman tadina dawuh nu merkosa 3 poe teh jangar kana hulu teh. Oh. Ayeuna teh nuju jangar Nyai teh. Mun abdi keur teh eta teh. Heeh. Mun kamari-kamari mah abdi ge jangan. Popotongan loba.
unga pengkolan percaya kasih eta mah da payu baheula mah banar bawang unggul teu sapi beungeut mah jeung awak teu sapira tapi pepotongan loba loba bubuhan boga kulit sia mah nya lain bubuhan boga kulit bubuhan lenger lain bubuhan babari gitu tak dalang Endah Sutarjo pepotongan nyai teteh marokana paingan nuturkeun atuh mah urukan deui sia ulah lalawora diberebes pepotongan bungku Gusti nu Maha Agung nanasiban nepi ka kitu nepi ka ngalaman digawe di Saudi Arabia jadi TKW aduh di mana di kota Riyadh oh di Riyadh Aipek teh di dunungan istri maut oh maut heeh Allah atuh lumayan aing keur ngepel dunungan pamegat jo durug-duge di pangku aing waas di pangku ku urang Arab atuh puguh we jangkung gede mancung mendingan sagiriwil nyai aduh murukan tuluy di kumaha nyai dirangsadan baju dibuligiran diperkosa ku urang Arab lain lamun urang mah ngajerit ngenta tulungnya dek minta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh mun urang mah kokosehan atuh ai kokosehan teh atoheun manehna teh lain kumaha carana we urang mah atuh pajar ke teh toyib kokosehan da kala molekak sih dek ngajerit-jerit kumaha dek minta tulung ka saha mending jempe we da genah ongkos abong teh dieuna urip kucing gering heeh teh sia teh make jeung kenangan indah nah bake disebut kenangan indah berkesan diperkosa ku urang Arab naon berkesana cek urang urang dia mah teu nyugemakeun teh hararayan teh urang ge diperkosa ku urang Arab mah Gusti eta gawena urang Arab da kumaha nyai teh gawena keur agresif keur mah buluna tina dada ka handap teh tamat kitu-kitu teh masih bukit we si bawang beureum lain kumaha gerakanana nyai atuh urang Arab bang agresif eta gerakanana urang Arab meni loba make jeung aya karecek marmot ajul gedang bangkong sapintrong bajing luncat aduh Allah sia teh leuwih teu eleh deet lawane ku nyai ku gereyem nilem ngajengkang tadi gitukeun mana le ngajeng jehe teh nyai dikombinasikeun jeung santok bogo atuh puguh we puguh ngajengkang saya tahu nu matak bibi mah deudeuh teuing deh ya ka urang dek titip ya ka urang desa Cibenung ka gadis-gadis urang dieu keun silaka dorakana matos ditalangan ku bibi hitung-hitung jadi tumbal bibi mah gadis-gadis urang Cibenung mah cing saroleha amin mudah-mudahan amin hitung-hitung mere pangalaman aing ngaran-ngaran awewe mah aya tapakna tapakna bener goreng kasebutna inung bapak bakal kasinggung lamun urang benang kahormatan can ngaliwatan hukum tikah bener naudzubillah summa naudzubillah ulah kaalaman me pokona mah ku anak-anak nu mawi bibi mah ngadoa ka pangeran teh Gusti gebruskeun abdi mah ka neraka jahanam geus ngarumaoskeun rumaos hirup teh pinuh ku dosa bobolopot ku dosa odang sia teh nu mawi pepeujeuh ka neng-neng urang Cibenung geulis tamatkeun sakola mulih sakola atuh bantoskeun ka peryogian rumah tangga Ibu Rama nyeusehan ngumah wadah jeung sajabana sonten ngaos ka masjid taroskeun ka Pak Ustad Ustadah ka Pak Kiai bag-bagan agama supaya jadi istri saya abeh kandal iman
lalaki nu ngajang pek bukakeun panto imah mangan panto iman tutupkeun panto lomari nu mawi bagja nyai mah ieu Kaneng Sintasari laras nyai kasorang nikah neng magelis direnceng-renceng ku sepuh nya pakai kapelaminan segala make jeung kapelaminan segala diiring-iring ku Bapak Utim laras burukan kali Ibu Eni sakulawargi putra putrina ditikahkeun direnceng-renceng bibi mah teu nyorang kitu nu mawi hormat Ibu Rama geulis boboraa bra geulis beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan bener Sineng Sintasari Kacep Hapidin bakal ngambah dina sagara rumah tangga cing hade ngolah jeung ngawelahna eta parahu nu ditunggangan ulah ropoh ulah ripuh komo bari rapuh anggur cing repeh rapih cing menakan rumah tangga anu sakinah mawadah tur warahmah amin amin nyai amin cing ngamilik rezeki anu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh amin cing dideetkeun rezekina dijauhkeun balai cing bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah bun silit loba duit gampang ibadahna amin laras cing pinuh ku barokah dina rumah tanggana rumah tangga nu awal jeung nu akhir amin nyai amin nya laras amin nyai panjang yuswana ageng milikna kagungan turunan anu saroleh tur solihah amin laras kedah kitu margi ieu tuang rama Pak Utim teh sanes waragad sakedik kikieuan teh ageng upami teh mah neng teu bener dina rumah tanggana hideup kasep anu gareulis nu karasep sarua jeung teu nyaah ka Ibu Rama sumuhun laras telepat nyai ngabubadirkeun ka nyaah Ibu Rama dosa nya laras nyai eta tuh mangkaning dihiburna oge kudalang Jawa Barat kudalang ti Bandung Jawa Barat dugi ka Jawa Tengah bukan temu ayeuna ngawayang di Jawa Tengah pandi ge seueur dalang dalang entus dalang kentus aya dalang mantep burukan atuh ieu dalang keneh ieu sumuhun Bapak Dalang Endas Sutarjo Panda Sutarjo burukan ngan dulur kuring we tos maot saha Dalang Sutar almarhum sumuhun Dalang Sutar teu apa bibi mah muga-muga we almarhum Padalang Sutar dicaangkeun di alam kuburna amin 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 turunanana atuh sekeselerna cing karana imana amin cing kiat nandangan musibah laras amin tah kitu bibi mahnya pepeueuh teh atuh ka ABG lalakina ulah merkosa kasep palai manikah heula we bilih lebet kana buser bisa kana patroli lain cing luyu sareng nami kampung Cibenung cing tiasa ngebendung hawa nafsu amin eta nya laras Cibenung cing ngebendung hawa nafsu ulah kabawa ku sakaba-kaba ngabendung amarah bener nyai oge ti ditu ti Cikaka ka dieu teh ieu we nahan nafsu nahan nyai da puguh jalanna meuni goreng geuning awut-awutan nya lamun nu hamil mah geus putak ka juru lamun reuneuh mah geus ngajuru di jalan nyai teh nya teh bae nya da puguh lain ieu jalan nepi ka kieu nya ka dieu ti ditu da moal diberesan gitu mangkaning daerah pertanian ya teh pan urang kota teh barang hakana teh urang kampung ari bawangna teh ka sohor ti dieu teh Pak bawangna ka sohor bawang losari teh ari bapak hajat tek mahanan bawang moal gitu atuh heeh mahanan beureun 2 karung we pirakunya sakarung make eueuh baka bawa oh kitu ayinya sumuhun nyai mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyai